Hai, assalamualaikum. Nama Abi Nina. Dia Abi bade nge-review video Kang Apil anu judulnya ngamuk gara-gara gebetan geus boga kabogoh. Jadi Abi teh fans beratna si A Apil. Kamari nonton video ieu jadi baper weh, pokoknya malah baper. Jadi kata-kata bijakna teh terlalu menyentuh gitu. Gaya Apil. Pokoknya mah Abi bade mengomentari video si Apil di awal nyampe ke akhir. Hey yo tim, selamat datang di channel terkece, tersuper, terkeren, tergoblok, bangsa KB pokoknya mah. Oke lur, jadi beki dia teh orang di YouTube bakalan nyeun video original gitu. Jadi dina dubbing teh rada-rada macet saeutik naon penyebabna urang macet dina dubbing. Faktor nu kahiji nu jadi penyebabna nyaeta beak bahan. Jadi orang beakeun bahan video si Junet, lamun urang ngadabing video selain si Junet nya teu beunang feel-na gitu hese gitu urang jeung si Junet teh geus biasa gitu, geus klop gitu nya. Terus faktor nu kaduanya eta aing teh galau gitu men. Pertama kali lihat si Apil galau. Teh. Jadi kieu men urang aya ek curhat saeutiknya. Ek curhat saeutik gitu men. Jadi kan urang teh apal meureun marane ge nya. Urang teh jomblo, bayangkeun jomblo 20 tahun ya men. Nah kamari. Kebayang jomblo 20 tahun guys. Mari urang teh boga gebetan men. Asa kakaraeun gitu aing boga gebetan. Dan nu bikin galau na men. Gebetan aing geus bogaeun kabogoh gitu kan. Pasti kabayang kumaha rasana gebetan geus bogaeun kabogoh. Gebetan aing geus bogaeun kabogoh gitu kan. Anjing gitu ya teh. Anjing cai aing teh. Jadi urang mah nyarankeun ka maraneh nya. Lamun maneh boga gebetan, lamun misalkeun maneh can nyaho, apakah si gebetan eta bogoh ka maneh atau henteu? Apakah si gebetan eta geus bogaeun kabogoh apa henteu? Nya carana maneh lamun boga gebetan, maneh tujuanna entong memiliki si eta. Waduh, di mana-mana lalaki nu ngadeukeutan awewe pasti tujuanna hayang memiliki. Tapi tujuannya nyata membahagiakan men. Ingat ya men, tujuannya tong memiliki tapi membahagiakan. Lamun misalkan maneh tujuannya memiliki, berarti ya si awewe itu nganggapna ka maneh teh wah si ieu mah hayang ka urang gitu, si ieu ngebet pisan ka urang gitu. Jadi awewe nage ilfil gitu. Komo lamun geus bogaeun kabogoh mah jadi bakal piributeun, maneh bisa disebut pelakor gitu. Tapi lamun tujuan maneh membahagiakan, ereksi itu bogaeun kabogoh apa henteu, ereksi itu bogoheun ka maneh apa henteu, setidaknya maneh telah berbuat baik, telah membahagiakan si eta gitu men. Waduh, piraku arek ikhlas ngabantu ngabahagiakeun, tapi si awena teh boga kabogoh moal mungkin pasti hayang memiliki. Di mana-mana ge pasti kitunya. Jadi di manakala si awewe eta misalkan geus bogaeun kabogoh, di manakala si awewe eta putus jeung kabogona, ke si eta bakalan inget ka maneh gitu. Astagfirullah, teu kenging dicontohnya. Jadi si Apil eta teh sama we jeung ngadoakeun si itu teh putus jeung kabogona. Lain maksudnya maneh jadi pelampiasan, lain jadi pilihan kedua, lain jadi pelarian, cuman setidaknya si eta ingat bahwa pernah ada orang baik selain kabogohna, yaitu maneh gitu men. Bisa we maneh kayak jadian jeung si eta gitu. Tak gitu men. Tapi lamun misalkan emang gebetan maneh jodohna jeung kabogohna nepi ka kawin, berarti ya udahlah, berarti kebaikan maneh ka si eta hitung-hitung jadi pahala gitu men. Jadi lamun gebetan si Apil teh jadinya nikah jeung kabogohna, pasti si Apil teh moal ikhlas, nu katukang-katukang pasti dibahas deui. Moal we namana ikhlas teh nya. Jadi engke teh diungkit-ungkit. Jadi engke pas jadi aya bahan lah. Jadi nanti misalkan kabogoh si gebetan si Apil teh nikah, aya bahannya si Apil teh ngadoakeun hujan sing gede. Asal manehna ikhlas kebaikan si eta demi Allah gitu lain demi memiliki si eta, tapi
teu kayak ngingsepnya nyandak Allah nya apil astagfirullah, ngingsepnya nyandak Allah apil tuman itu teh. Karena untuk membahagiakan si eta, untuk berbuat kebaikan gitu. Bisa oge sih misalkan si eta geus kawin ya, gebetan maneh geus kawin. Bisa oge cerai itu. Lamun geus cerai bakalan inget ka maneh deui. Jadi kawin jeung maneh gitu. Nah, di dia si apil berarti aya harapan. Lamun misalkan gebetana nikah jeung nu lain, jadi si apil teh sarua jeung nungguan janda gebetana. Kan gampang gitu. Hari orang pribadi sih nyamen. Hari orang boga gebetan anyar lah. Orang mah serius jujurnya orang tujuan kasih eta teh teu bogoh sih orang bogoh naon ya. Tapi tujuanna teh resep nya jadi hayang gitu berbuat baik kasih eta membahagiakan gitu men. Wadul, eta mah wadul pokokna mah piraku moal niatan ngebahagiakeun atau henteu bogohnya. Jadi itu teh misalkan kieu we. Ngechat kasih gebetan, terus nembak. Jadi jujur lah nya nembak. Misalkan si Apil teh ka gebetanna nembak. Ngobrol lah hayang jadian gitu. Tapi si awewena teh henteu nerima cintana si Apil. Pasti si Apil teh engke ngajawabna maaf HP-nya dibajak. Orang kita apa rasanya jeung rasa ingin membuat dia bahagia teh munculna di mana orang teu nyaho tiba-tiba muncul gitu. Orang gitu nyaho tapi nyatana ayeuna ya si awewe eta ternyata udah bogaeun ka bogoh gitu. Jadinya tapi da aing angger nyeri hate gitu. Tuh kan? Nya acan nikah oge gebetan si Apil geus frontal kieu kumaha ke mun nikah. Kabayang beureunya jigana teh eta si gedungna gebetana jigana mah didoakeun eta si gedungna teh sing kena angin gede pisan. Tuh nyeri hate gitu aing teh. Masa Abi keribut jeung kabogo Abi wani ngajak ketemuan si Apil. Tapi sorry Pil, ayeuna Abi tos balikan jadi moal bisa Pil. Mana? Enggak basa jeung kabogo. Ka urang. Kowe lunga pas aku sayang-sayangnya. Jadi si Apil teh jadi galau. Jadi ngalaguna teh nu karitu we engke mah lamun si gebetana nikah, pasti di nikahan gebetana si Apil teh nyanyi lagu kandas. Sangi. Astagfirullah jangan ditiru. Ingat sekali deui nya lamun maneh boga gebetan, tujuan maneh ka gebetan maneh tong memiliki tapi membahagiakan, ingat men. Tah, si Apil di dieu pasti ngan ngobrol hungkul. Lamun dina kenyataanna lalaki nu kitu pasti aya 1000 teh hiji. Tujuannya memiliki tapi membahagiakan. Kudu inget lagu Reja Pahlepi gitu. Memilikimu bukan hasil akhir bagiku, membahagiakanmu itu tujuanku. Nah, ya segitulah pesan-pesan moral ti urang. Ya terima kasih telah menonton video ini dan ya nama saya Rakri. Ya nama saya Apil Basreng. Selamat malam dan sampai jumpa. Salah. Jadi kesimpulan di video si Apil. Jadi si Apil teh pura-pura kuat sebenarnya mah. Jadi masih teu ikhlas lah gebetana jeung nu lain. Sebenarnya Apil teh teu kudu hadiwang. Soalna jodoh mah moal ka mana. Terus mun misalkan ek baik nya Abi sebagai ceweknya, lamun misalkan niatannya deket gitu nya kan cik Apil guys, cinta mah tidak harus memilikinya, baik mah baik we da silaturahmi mah nyampe kapanpun ge bisa. Tapi Apil ulah ngacaprak segala disebut. Terus teh komo deui ngadoakeun ke di nikahana aya angin gede lah, aya hujan gede lah atau gitu. Pokoknya mah ngadoakeun nu terbaik lah da jodoh moal ka mana. Jadi pesan kanggo Apil ti Abi jodoh moal ka mana da sebelum janur kuning melengkung mah
jomblo bebas menikung. Terus Allah mah mau menjauhkan yang baik kecuali diganti dengan yang lebih baik. Amin, amin ke jomblo. Bye bye, assalamualaikum. Tunggu video selanjutnya. Bye bye.